Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kalih sepuhna nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan ibu bapa saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Nu dijomantarakeun langsung ti SMP Negeri 2 Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP Basa Sunda SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester K2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon bae nu baris dipidangkeunana. Kumaha cara sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalean gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing, wilujeng tepang sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Pamudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina minggon kamari hidup sadayana parantos diajar ngeunaan materi maca pengalaman pribadi. Materi anu baris dipedar dina lawungan ayeuna nyaeta ngeunaan nulis pengalaman pribadi. Ilaharna mah dina kahirupan sapopoe urang moal leupas tina rupa-rupa perkara anu kaalaman ku urang. Boh eta perkara teh bisa mangrupa pikarsepeun, pikasieun, pikalucueun, pikasediheun, tagiwur jeung sajabana. Eta pangalaman teh tampol nama nalika geus karandapan ku urang sok ditepikeun deui ka jelema sejen. Cara nepikeunana mah boh dina wangun lisan atawa dina wangun tulisan. Saupamana urang rek nepikeun eta pangalaman urang kanu sejen dina wangun tulisan, aya sawatara perkara atanapi aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun. Nu mana hal-hal anu kudu diperhatikeun ku urang nalika urang rek nepikeun pangalaman urang kanu sejen dina wangun ti nulis nyaeta hiji dina lengkah nyieun karangan kudu dumasar karena pengalaman anu karandapan ku urang. Nyata ngawengku hiji kedah nyatet jeung ngadata sakumna kajadian secara lengkap. Lajeng anu kadua urang kedah nyatet oge ngadata sakumna palaku anu kalibet dina eta kajadian. Tilap nu katilu nyaeta pek jentrekeun ku hidup situasi tempat eta kajadian perkara. Nah, anu kaopat anu kudu diperhatikeun nalika urang rek nepikeun pangalaman urang dina wangun tulisan pek tangtukeun heula burat badagna atanapi garis besar tina pangalaman anu kurang rek ditepikeun. Salianti nu tadi aya oge anu kedah diperhatoskeun ku urang nalika urang rek nyieun hiji karangan nyaeta bagian rangkai tina karangan. Nu mana bagian rangkai tina hiji karangan teh atanapi karangan pangalaman pribadi diwengku ku tilu bagian. Nu kahiji bubuka, kadua eusi, lajeng nu katilu panutup. Nah, dina bubuka eta ngajentrekeun
pangna naon eta pangalaman anu kurang karandapan teh betrek ditepikeun kana sejen. Lajeng dina eusi pek jentrekeun sing eces naon rupa-rupa hal atanapi kajadian anu aya dina eta pangalaman. Lajeng anu katilu panutup ilaharna mangrupa kacindekan atanapi mangrupa gambaran atanapi kamandang akhir ti anu nulis karena eta karanganana. Nah, para siswa anu dipika reueus tur dipika dedeh ku Bapak, sangkan hidup langkung maham karena naon materi anu parantos tadi dipedar ku Bapak. Pek pigawe pancen anu aya dina modul. Tong hilap kerjakeun. Rupina dina laungan ayeuna dicekapkeun sakitu wae. Urang pungkas wae ieu laungan ku ngaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia ketampi pikeun nambihan pangawruh urang enggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup pumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih mah salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun wilujeng tepangdi dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag dugikeun ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.